Cek dina pangaosan kamari Kang, cenah urang teh teu meunang nganggap rendah batur. Nyo tuh bener pisan katanya. Teu meunang gitu teh. Teu meunang nganggap batur teh rendah dosa gitu. Terus mun kitu mah abi kasih jem kumaha Kang? Abi kasih jam kumaha maksudna? Emang si jam kunaon gitu? Si jem kan leuwih pendek petan abi. Berarti ke abi kudu nganggap sapantar atawa tinggi Kang. Lain kadinya hartina nih, lain hartina kana tinggi jeung pendek. Maksudna teh ulah nganggap batur teh remeh, ulah ngaremehkeun batur gitu. Nah jadi kana remeh hari Kang, remeh mah sangu atuh Kang. Kan si jem mah lain sangu. Lain remeh sangu maksudna teu meunang ngahina gitu. Ulah ngahinakeun. Da ieu mah lain masalah ngahinakeun Kang. Masalahna mah si jemna pendek. Leuwih pendek petan abi gitu masalahna mah. Ngaroe emeh sangu segala.